Tunggu itulah. Tunggu dipoekan laguna tuh. Tak kopea aji. Kopea itu kan. Abdi, siap. Woi. Damang. Saget apa Inggris aja. Fajar kita pararoik. Sini kopea sia logor. Ada tutupan mata kan. Eta kopea belegu logor. Rokor. Heh? Kopea logor. Nadia kabdi. Hah sia. Oh kabdi. Heeh. Woi. Damang. Jaga. Aduh. Terus lagi dia nges. Tunjukkan gunungan. Woi. Damang. Jaga. Ayo deh. Beda kula. Kaul. Heh? Kaul. Saurang-saurang. Higal. Oke. Alas tuh. Tunggu itulah. Tunggu dipoekan laguna tuh. Tak kopea aji. Kopea itu kan. Abdi, siap. Woi. Damang. Saget apa Inggris aja gitu. Atasnya nges. Aduh, hilap deui abdi mah. Waduh, damang. Saget. Aduh, kau lelah. Kau lagi. Kuat di wae. Jangan di PLN yang nggak hina kabdi. Apa kaji nama yatim kenal juga kayak gini di Palembang wae lampuna. Kopea aji kopea. Kopea itu. Dan dia kabdi. Kasih ya. Buka wae ah. Buka kayaknya. Woi, damang kaki cenah. Geuleuh kitu aji. Aduh, kasih tergeruduk abdi. Ketika tinggalin naon nih teh. Aduh kata kopea kira kurang. Kopea. Kopea. Woi, sapok wae aji siapa ngomong damang dia aji. Moal. Nah galak gitu punya. Galak sih itu nanti. Dami mah yang silaturahmi ini teh. Hai silaturahmi urang mah. Woi, damang. Saget. Kau heula dia geus di kaul di situ. Heh? Kaul gitu kaul. Duh. Geus poek di wae. Hanya sabotase ieu. Punya kau kerja tegak. Kopea aji. Heh? Kopea. Kopea bener. Woi, sok hari tanya baik. Cari we ah. Rada galak itu meuy. Duh, geus poek di wae. Kopea. Woi, ingat kuai aji. Depan di WA. Balik. Eta jaminan individu jamanya bumber sosial. Ya abdi mah hoyong silaturahmi sae mana abdi. Nah, sedegi ganti gitu. Hei, kunaon sih ngigal teh gitu? Uing mah ngigal ayan. Ayan nyawa teh Gusti. Ayah hal-hal. Oh, gitu.
Ayo berangkat teh. Oh, saya. Saya agak sedena. Agak. Oh, saya. Ini wadi tukar-tukar tantungan anak lu. Sabdi mah kieu. Diuk. Saya. Mangga. Selain diadu. Ini wadi gitu. Saya udah cina air dudungan pernah sugai. Oh, saya. Mangga. Aduh, wadi euy. Ngaji rame-rame. Bukan kepean teh. Buka wae kopeana gitu. Bukan kepean kayaknya mereka teh. Wah, itu ngamuk, wah. Wah, ngamuk atuh. Woi, sabok anjing, duduk dia. Halo, Akbar. Sudah, sudah gitu aja teh. Tidak kena hayang silaturahmi, ulah gitu. Ah, gitu kegeleheun. Ah, ulah gitu aja mun teh. Kita mah silaturahmi hidup teh, gitu. Wadir aja sih teh. Wah, mau balik jadi deui aing ya. Aing mah lain wadir kasia kana kokodala aing mah da cangkeul teh. Haturkeun sembah pangapaktos diterima aya naon ieu teh bejaan batur-batur ka rumpul gitu. Oke, bejaan mangga batur-batur kara rumpul Seorang kaki tuh. ya anjing sugan matoronton we sia sarade Tolong kan. Mulita ieu pisah teh bejaan batur-batur kara rumpul kitu heuy. Meni watir aing mah kujengkeun jeung naon teh. Saurna cenah dudungan teh parantos dugai. Heuh geus. Kumaha dudungan? Itu terkacai heula. Rupina seueur jami di dieu. Buka atuh. Abdi teh hoyong silaturahmi kitu teh. Buka pun kepean ame. Dan aha buat menyerekan ke abdi geuleuh kunaon ya kunaon. Kumaha. Ulah kadar abdi menyerekan da mah mah. Nya, berapa. Woi, sok anjing. Sok. Ame punggung ngadekna aing. Beri kutupan di WA. Geuleuh teuing sedek. Cageun. Uing mah cageun. Tah beri anu jawab. Buka baik itu. Geus ditong, cari aman. Duh. Si ada Dewi Srikani hidup di janda. Tugeni dunungan urang parantos datang. Gusti, es kumpul Gusti. Gusti, parantos kumpul Gusti. Beri keung ngadengenya aing. Guys, kara rumput sedayana. Parantos Gusti. Tunungan jika ada sumping ya. Ngatur teh siapa pangabaktos gede? Nuhun siapa? Tuh, Gusti. Dimana kene Gusti? Panji tukangeun hareupeun maneh. Mana dekat tempok? Buka atuh kepean. Iya, atuh naon si teh atuh. Kakak ditupan panon teh ku kupea. Aya teh nyerekan. Saha? Tuh make baju beureum. Tuh aing meureun. Sanes Gusti. Gusti mah biru. Deuleuh kusia. Hah? Weh, damang. Lain damang birunya. Sumuhun biru. Aduh. Damang. Sageun. Tutupan janji. Tutupan sia. Bade. Hei sia nyarekan wae geuleuh kitu tuh. Damang nah bahasa tidak sipis saya tidak mang. Geuleuh kami nege.
Aduh, dianggap teuing meneh teh. Geuleuh kasih lagi keueuh gaji kah? Ini kain jika berbi jika tai ieu mah. Kieu batur-batur. Dina sabulan campleng kaula tata pabrata teh kaula teh kahudangkeun ku impian. Impian naon Gusti? Ngimpi naon Gusti? Ngimpi naon Gusti? Puting tadi dengan anak gitu. Hai sebenarnya mah teh hayang sawo di teh. Nya ngan di mana mik kata tempok abdi. Buka. Mau dibuka-buka ke diri teh sok loba dijerekan. Nya lain baraya unggul geuning teh. Ngimpina kaula teh nya eta karagragan bulan dina lahunan. Tah ieu teh ceuk parerimon menang milik kaula teh. Sugana tuh Gusti menang hadiah nya. Ieu mah. Tak bisi milik ieu teh heuda mungguhing pangeran urang mah manusia ordenawa mangasyukur rencana bisi ieu milik teh naha milik kaula teh balik ka alam dunya, balik ninggalkeun alam dunya. Atawa mati bisi kitu nu mata kaula hampura ka saarea di dieu. Alah ulah sasauran kitu Gusti kareueung ah. Sugana atuh Gusti sanes eta milikna. Gusti. Naon? Rentang-rentang katinggal aja mah jangkung gede. Mana? Itu. Eta. Nah, itu aja mah jangkung gede ka dieu. Wayahna nyumput sewale. Nah, itu si mangga. Ngedog kita jelema. Woi. Ulang mah ini. Woi. Baik siapa nak keleuheun deui? Anjing ngedog. Hai ini jemput. Enak deh. Nyumput di situ. Gimana? Di situ. Siap. Kakak mundur maju. Aduh si Aji. Kata pi omong gue batur saya tambah. Kagigir. Sok maju. Kakak kagigir deui si teh. Sarekeun batur. Buka kopian atuh, ahli bisa dicarekan. Abi bapakku kena pemerdekan. Aduh. Kagigir. Ya, goreng patut sih. Iya, boya. Aduh. Ayo ketinggalan. Aduh. Nah, di bujur dia. Buka kopiannya. Nya bohong. Udah buka. Buka kopiannya ah. Woi, damang. Gade anjing. Gede. Silakan. Cecak silakan damang-damang teh.